Hirup tapi maot. Ongkoh jelema teh harirup tapi jarempling jiga anu geus jaradi mayit. Nganjang ka imah batur nyoo HP, ibadah nyoo HP, narima semah nyoo HP, gawe nyoo HP, diajar kalah main HP, dahar oge sabari nyoo HP, keur ngumpul jeung keluarga kalah nyoo HP. Kiamat jigana lamun dunia eueuh HP. Kadang sok nempok jelema duaan diuk pahareup-hareup tapi teu ngarobrol sabab duanana sibuk nyaroo HP. Pas ngobrol akhirna teu nyarambung jeung eueuh we sikap paduli sasama manusia teh. Boga masalah lain ngadatangan keluarga anu deukeut atawa baturan, tapi kalah saling sindir dina HP. Jigana teh leuwih abdol nyindir dina HP daripada ngadatangan jelemana. Bener, manusia zaman kiwari mah jiga zombie. Hirupna kur saputaran dunia sosial media. HP we tuluy. Panon poe, bulan, hujan anu sakitu endahna teh. Kaelehkeun ku gambar-gambar, video-video anu aya dina HP. Kan sarua jeung ningali alam bohongan. Hei kaluar maneh teh itu tingali panon poe anu nyata sakitu moreret endahna, tapi eleh mending ningali dina HP. Geus teu hayang jigana ngarasakeun endahna alam dunia. Gerak petualangan teh geus diganti ku ngotek-takna jempol dina HP. Gerah hudang ieu, gerah hirup deui sakumaha hirup manusia anu nyata. Pas salaki atawa pamajikan aranjeun datang, tunda heula HP-na. Dimana anak aranjeun nyarita, tunda heula HP-na. Dimana urang dek nganjang nyemah ka imah batur, tunda heula HP-na. Pas indung bapa mamatahan aranjeun, dangukeun heula, tutup eta HP-na. Ningali imah pabalatak, sok beresan heula, tunda HP-na. Perhatikeun dunia urang anu nyata, sabab nikmat Allah aya di dinya lain dina HP. Aranjeun teh can maraot, nah tikah laku aranjeun jiga mayit. HP teh penting tapi kudu bisa ngamangfaatkeunana. Ya Allah, hapunten abdi teh geuningan hiji seueur ngesimpul satibatan sedekah. Nu kadua, seueur maca SMS, WA, Facebook, Instagram, tibatan maca Quran. Tilu, seueur update status tibatan amal soleh. Opat, seueur keneh nelepon tibatan silaturahmi. Kalima, seueur keneh ngeusi pulsa sareng kuota. Anu leuwih ti 10.000 teh asa kurang, tapi naha ngeusi kotak amal 2.000 ge meuni asa gede teuing. Genep mun nguping HP disada langsung buru-buru diangkat di teangan HP-na di mana. Tapi pas waktuna ibadah ngadangu azan kalah nyantai nepi ka poho kana salatna. 8. Tengah peuting hudang lain ibadah salat tahajud atawa ngaji, tapi kalah ngomeh HP. Mugia HP abdi sareng HP sadayana teh tiasa mangpaat kanggo sarana ibadah ka Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.